Kembali deui kana karieuhan poe Senen. Tuluy sarapan jeung endog dadar cabe benot ditambah goreng cucunguk. Tah biasa we isuk-isuk kamana si bunit nage eueuh canong ning tah torojol geuningan ngakep seragam istrikaeun. Tah erek ngagosrok eta tuluy we urang amparkeun dadampar buladigna. Kieu-kieu ge jimat ieu teh besti ulah diheureuyan. Si ieu teh geus maturan kurang leuwih 18 tahun. Pokona mah saumuran si Cikal we. Nya naon ieu teh jol geus digebarkeun cenah. Nyata ieu teh loba nu leungit videona kaharapusan matak hampura bisi ajeleng-ajelengan. Heueuh videona maksud teh bisi ngaclog gitu. Sok seungah da ngedit teh sabenerna mah ari geus kaharapusan kieu teh. Ditambah ayeuna teh keur loba cocobana akun si bunit teh geus mah ti kamari salila 3 bulan teh dodolna teu maruntang. Sok sanajan tayanganna alus. Tapi alhamdulillah sabulan ayeuna geus normal deui. Atuh sumanget we ngonten teh digaskeun. Tapi ketika semangat eta keur ngajelegu kalah dibere tamengkone. Atuh puguh we tayangan teh kot sosorodotan turun. Pokona mah pidoana we ti sadayana. Mudah-mudahan tereh sehat deui pulih deui. Ngarah si bunit teh leuwih sumanget deui ngocoblakna. Ning ieu geus tarapti we si bebenyit teh. Dadah. Kela cenah salam ka juragan. Singkat cerita bebenyit geus ararindi. Hayu we ayeuna mah urang turun ka dapur. Astagfirullah, aya naon ieu? Eta sapuku naon angkarak di dinya? Teu, kursi kot siga silih surungkeun. Ka mana ieu hiji deui pohang? Eta. Bakat sok pelitan da si eta mah. Tah si eta ngadon kalah ngajentu lain upahan. Ret deui kana wawadahan. Ditempo teh Gusti. Tah, bray deui aya gunung es. Di kutub utara we sugan mah. Kumaha atuh besti? Kalah kot geus lieur sebel melongna oge. Anu mana heula jeung ti mana heula migawena. Bararosen atuh besti. Saraleungah rek sare we. Teu menang kitu. Hayu korejatkeun semangat. Mimiti mah urang adamaikeun heula kursi. Sok ararangkep. Tah kieu sing beunang diatur. Tah tuluy we urang neang nu punung. Hiap ka dieu moal cenah moal diheureuyan deui. Sok ngahariji deui ka dinya sing alalakur. Tah ieu deui gelas kot jauh-jauh teuing ulin teh. Balik. Ieu bantal deui kunaon kot pasulingkra. Jeung ngabarala deui ieu teh ya Allah. Kot ngararas dina kursi teh. Ning ieu langsung we urang sapukeun. Ning tuh sepak sapukeun. Kot nyarocok deui ieu teh na sela-selana teh. Sagala dibebeskeun. Lamun arek ngabarala kudu daek meresan deui ku sorangan. Lamun arek ulin kudu arampih deui ka tempat masing-masing ku sorangan. Ieu mah hayoh we hayang dikaulaan kudu nungan. Cing atuh kali-kali mah nyenangkeun. Tah ieu mah urang make jurus tereh we lah. Tring. Tuh lenang we. Tah ieu wawadahan anu rarewok anu teu hararideng anu hayang dimarandian we ieu mah. Kulantaran cenah naon geus lieur sebel nempona ge. Hayu we urang make jurus tereh. Tuing. Tring. Tuh lenang we. Ti mimiti juru ieu nepikeun ka juru itu kabeh geus gulawing. Tah eta mah teu kabagian tempat wayahna dihana. Wadah geus beres langsung we urang naheur cai. Cilegur. Bari naheur cai urang bari nageunkeun beas. Samemeh ditageunkeun ulah poho dielapan heula bujurna. Semplokeun, tutupkeun, colokeun, jetrekeun. Tuluy we kepel panincakan anu rarewokna. Ari pek teh teu kungsi lila. Jojo ngaguik we cai teh disada. Atuh gura-giru we lumpat urang pareuman. Jepret we. Tah ayeuna mah urang buru-buru ampikeun caina bisi kaburu tiis. Cai geus ampih kulantaran beuteung lapar. Hayu we urang mula sarah heula deungeun anu tereh. Jaba tereh, jaba moal pati barala deui. Tah ieu aya cabe benot 3 jenur. Urang purulukeun kana nog sato. Apan hayam teh sato besti. Ning tuh jojo geus nakatel we. Bari kot rangsak ning